Manjada wajadanya asal kayang tangtu parang cikaracak laun-laun legok tak eta teh kan kitab sastajentra anu sifatna memang tina alam tetep numutkeun abdi numutkeun simkuring anu terus menerus hoyong diajar wauh ka diri bagi wauh ka Allah teh janten urang teh kedah apal karena blueprint ke level anu tos dewasa mah anu tos ngaji siki kedah tos kali teu dibita di ku ieu tos tong di kabita tanapi ka bongbroy ku naon ku kuliah jadi pupuskeun nya nah iblis janji gitu janji bade ngagoda Adam sareng keturunanna terutama keturunanna urang sadayana ti payun ti pengker ti kenca ti katuhu nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci anu ngatur alam dunia anu atas maparai nikmat ka urang sadaya. Tur dugi ka ayeuna urang masih kene pendak dina acara Wangkong Sunda edisi Jumaah biasana. Nu nyaritakeun atau ngabahas perkara agama Islam. Salawat sinareng salam mugia urang sami-sami tiasa curahkeun ka baginda anu mulya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, para keluargana tur ka urang sadaya. Wilujeng siang. Dulur-dulur Atikan Merdeka 107,7 FM SMA Negeri Cijeruk. Dina ieu podcast tos biasa upami dina Wangkong Sunda didamelna dinten Jumaah eta ngabahas perkawis agama ngagunakeun bahasa Sunda tangtuna. Nah, dina danget ayeuna dina dinget ieu teh sumping Ki Agus atau disebut Ki Guru biasana baris ngabahas perkawis hadis arba'in nomor hiji. Margi hadis arba'in nomor 2 mah parantos dibahas dina podcast anu sateuacana. Mangga tah upami anu nonton dulur-dulur Atikan Merdeka di like, subscribe cenah kitu nya. Dipikaresep, dicentang gitu nya, di subscribe terus di follow nya diketik, dituturkeun gitu. Dalah kumaha laju ning lakuna ieu podcast nya mibutuh eta gitu nya supados supaya kungna sae. Ki Guru leres dinten ayeuna urang ngabahas hadis arba'in nomor hiji. Leres mohon. Nah, kumaha tah jujutanana atau gambaran dasarna ngeunaan hadis arba'in nomor hiji teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Hadirin atanapi pendengar atanapi YouTube anu kusimkuring dihormat, alhamdulillah urang tiasa patepang dina ieu acara Wangkong Sunda anu maneh anu digagas sareng dikomandoan ku Ki Sultan. Ayeuna urang ngabahas ataupun netelakeun tentang hadis arba'in nomor hiji. Nah cenah teu kamari tah hadis arba'in nomor 2 teh eta teh nu disebutna induk hadis, umul hadis gitu. Jadi aya umul Quran, Al-Fatihah, aya umul hadis nomor 2. Ya orang ti nomor 2 heula kamari ti indukna heula. Ti indukna heula nyaeta umul hadis tentang perkawis tritangtu dina Islam, iman sareng ihsan. Nah,
nomor hiji hadis arba'in teh netelakeun tentang atanapi perkawis paniatan. Paniatan Ya. kumaha tah? Jadi hadis ieu kawentar kasohor margi sadayana oge parantos guping Nuhun. anu unggulna teh innamal a'malu binniyat. Ya. Oh, Jadi sanya-nyana pagawean urang teh tergantung atanapi ngait sareng paniatan urang. Nah, upami niat urang hijrah atanapi niat anu sanesna karena Allah jeung Rasulna, nya sae, tapi upami niatna karena dunia atanapi karena anu sanes sapertos istri, nya hasilna ge dunia sareng istri tadi teh. oh gitu. Tah gitu. Oh. Nah, kubagi kitu urang kedah leres-leres dina hal naon wae paniatan teh kedah buleud nya, kedah buleud, kedah lurus leres teh supados hasilna oge sae janten aya input, aya proses, aya output. Tah input eta anu disebat langkah awal atanapi niat. Kretegna. Nah, mun dina Sunda mah eta ajam. Dina ajam. Dina ajam gitu. Nah cenah itu penting pisan Mohon. urang rekam megara dina Quran dialog atanapi informasi ngeunaan iblis. Kumaha tah iblis teh? Janten nalika iblis di widian ku Allah, di widian ku Allah kangge ngagoda umat Adam dugi ka turunanna dugi ka kiamat teu dimaotkeun diijinan ku Allah. Oh, Di gitu. widian gitu dugi ka maot. Henteu dipupuskeun nya. Mohon. Nah, iblis janji gitu. Janji bade ngagoda Adam sareng keturunanna, terutama keturunanna urang sadayana. Mohon. Ti payun, ti pengker, ti kenca, ti katuhu. Nah, gitu. Sareng iblis teh nyarioskeun janten umat-umat anu digoda ku anjeunna teh sakedik nu bersyukur mah cenah. Oh, gitu. Bersyukur nikmat mah sakedik gitu. Nah, tapi aya iwal, aya exceptionna, aya istisnana dina Al-Hijr dina surat Al-Hijr ayat 40. Sok nyuhunkeun di like and subscribe nih. Mohon. Ari ngabahasna urang teh hayang naon medar ngeunaan kaislaman gitu nya nguatkeun terus abdi masih nyuhunkeun di like atau ikhlas tuh kira-kira. Nah, gitu. Tah
Kedahna mah teu kedahnya, Kedengar kedaya lah. janten alami wae Nuhun. da anu ngagerakeun pamirsa atau Nuhun. napi nu ningalikeun eta teh tertarik atau henteu suka atau henteu teh Nuhun. Allah Subhanahu wa taala kan Nuhun. kan baik itu alami gitu. Janten bade di like atau nabi teu di like, bade di subscribe atau nabi henteu Tesawios-wios. gitu. Kadana mah. Nah, urang mah jalan teras gitu, jalan teras gitu. Siapa yang teh sanes nu nga-like 1000 gitu Nah, kan nya subscribe. gitu. Tah eta benernya. Tah gitu. Jadi nyaritakeun naon Islam gitu dina YouTube atau podcast dina mana wae. Upami disebat ikhlas mah teu ngaharepkeun dolar benernya. Demi Allah we ieu Demi mah. Allah gitu. Karena Allah. Karena Allahnya. Nah, patali jeung tadi jalma
Fasajadu ila iblis nya gitu. Maka malaikatnya sedayana sujud ila istisna atau nabi exception iwal kecuali iblis. Tapi lamun ku urang diguar dina ayat anu sanes makana tafsir Quran teh anu paling sae nyata tafsir ayat sareng ayat nu sanes. Jadi saling berkaitan munasabah gitu. Dijelaskan Ku ayat sejen gitu. Ternyata dina ayat sejen mah dina Al-A'raf dina surat nu sanes ternyata iblis mah sanes ti malaikat tapi ti golongan jin anu disebutakeun tina seuneu. Nah, ditaros ku Allah nah cenah anjeun teu daek hormat ka Adam. Cenah aing atapi abdi langkung hebat, langkung leuwih ti Adam. Diciptakeun abdi mah diciptakeun tina naon? Tina seuneu, ari Adam mah tina taneuh. Nah gitu. Jadi timbullah sifat atau napi karakter iblisnya nyaeta sombong, takabur gitu. Nah, dina konteks kiwari, dina konteks ayeuna umat Islam teh kedah langkung dewasa memahami ayat ieu teh hisutan gitu. Janten pemahaman iblis teh kedah disurupkeun kana awak urang. Janten kumargi awak urang teh secara fisik disusun tina sel, tina organ, tina jaringan, ya, tina sistem organ urang, yaitu aya sistem respirasi pernapasan, aya sistem reproduksi, aya sistem rangka otot, integumen, aya sistem saraf, aya sistem anu sanesna anu ngawungkul dina fisik urang gitu. Jadi kedari pahamina kieu sadayana sel di dina awak urang teh anu jumlahna teu kaetan seueurna sujud tunduk karena aturan Allah. Tapi aya anu mahiwal. Nah, tapi lamun eta teh lamun teu aya eta teu disebut manusia. Oh gitu. Nyata yang disebut hawa nafsu. Nah, jadi iblis nanti dikaitkan jalan hawa nafsu. Gitu. Tapi lamun teu aya eta, teu aya sanes jalan dina gitu. Jadi kan ciri-ciri jelema atau nabi manusia mah ante benten sareng malaikat pelempeng. Aya urang mah kan aya salahna, aya lempengna gitu. Jadi aya bengkokna. Maki aya jelema gudangna kalepatan. Oh gitu. Foto anasia janten gudangna kalepatan kaalpaan. Keuna ku owah gingsir. Itu jadi nuju alus-alus. Nuju dihandap karena dina iman mah disebut lagi cenah yan kusu nya kadang-kadang ke luhur gitu kadang-kadang ke dihandap gitu. Nah, jadi iman urang teh kadang-kadang keur kuat kadang-kadang keur lemah gitu. Nah, ari iblis dina hawa nafsu urang dina awak urang teh ngagoda urang teh 24 jam. 24 jam gitu. Nah, hari urang double coverna atau napi pertahanannya orang 5 waktu unggul. Nyata mung 5 kali 5 menit bisa 20 menit. Berarti lamun setengah jam orang ngan ukur elingna ka Allah. Berarti meureun 24 jam dikurangi setengah jam berarti 23 jam setengah nanti orang berarti teu eling. Kagoda teh ku iblis anu ti hareup, ti pengker, ti kenca katuhu. Nah, ketika orang teu eling ka Allah teh, urang teh nuju kafir. Jadi disebut kafir teh urang teh manusia teh kadang-kadang kafir, kadang-kadang iman. Ngan moal salamina kafir, moal salamina iman. Nah, supados salamina iman, urang kedah teras eling ka Allah dalam bentuk zikir teh. Nah, zikir anu sae teh sami sareng tadi ayat hadis tadi. Jadi kedah ikhlas karena Allah. Jadi upami migawe ayeuna calik di dieu panas gitu ku lampu lighting ikhlas we gitu. Ikhlas gitu. Demi Allah lah. Ada panas naon ge? Panas dingin da Allah nyiptakeun gitu. Ngan panas ayeuna moal panas neraka beureun. Iya. Tah kitu tah gitu. Jadi upami aya jalmi atau nampi di antara rekan urang anu zikir, anu wirid itu karena kaya di samping efek kena panas karena awakna ya karena awakna nya hoyong bunghar
hoyong kedudukan, hoyong jabatan, hoyong naon wae anu terkait sareng dunia. Jadi keuna tadi ku eta. Allah menampi. Jadi upami niata karena hayang beunghar nyari tuturkeun gitu. Tadi kan niata karena dunia dituturkeun gitu. Upami niata karena awewe dituturkeun gitu ya. Nah, itu seseueurna anu ngawirid teh atanapi zikir, atanapi salat, atanapi naon wae ibadah. Sok dikaitkeun sareng kahayang. Oh gitu. Masihan 20 hiji yatim. Nah, upami misalkan sedekah teh mah memang aya hadisna. Jadi salah sahiji anu nolak karena balahi atau lebih balai kemarin momentum bulan Sapar bernya ku sedekah gitu. Eta teh kangge anu levelna awam atau napi handap. Jadi ilmu tentang padilah keutamaan teh keur pemahaman agama anu awam, anu handap. Ke level anu tos dewasa mah anu tos ngaji siki. Kadah tos kali teu dibita di ku ieu tos tong di kabita atanapi ka bongbroy ku naon ku kulian gitunya. Lamun maca Yasin saanu, maca ayat ieu saanu, bakal anu upami misalkan zikir saanu bakal tekedah urang mah entos we maca Quran we. Karena Allah zikir karena Allah gitu. Nah, urusan ke Allah ngulian urang nya eta hak prerogatif Allah gitu. Sebab ikhlas teh ya. Nah, etalah kumargi kitu maka pentingna urgensina ahamiyahna hadis nomor hiji teh luar biasa gitu. Dina masalah ngajam. Ajam teh. Jadi ajam urang teh tetep diniatkeun teh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, anu langgeng di kalanggengan. Ya, abdi kan kalau betul awamnya gitu, Bro. Jadi kadang-kadang memang misalnya dina migawe hiji hal ya tadi masihan ke budak yatim. Tah kadang ge dina kerteg teh aya geus donatur pisan gitu. Gitunya mun. Iya. Nah, eta kumaha tah? Sebagai awam teu naon gitu nya. Ya, level awam tapi kan upami urang awam teras. Pertanyaanna kita patarosana teh iraha cenah bade unggah derajat. Nya kieu maksudna dina angan teh. Ke urang teh asa gagah gitu masihan kan misalnya ke budak yatim. Tapi terus dina hate oge urang teh tapi dah kudu lillahi ta'ala. Mohon gitu. Teu naon meureunnya campur-campur dah gitu. Dialog proses batin gitu. Nah, gitu. Proses batin gitu. Kan ulah kieu cenah abi tos sedekah 1 juta. Padahal janji Allah dina surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah 2 genep hiji ya. 7% hiji butir jadi 7 jadi 100% nya. Kunaon cenah teu menang-menang wah jadi iraha buktina itu ngabohongkeun Allah teh. Kan gitu akhirnya jadi aral subaha gitu. Tah padahal mah entos we gitu. Iraha mah sedekah lepas. Gitu. Ya hitung-hitungan gitu. Urusan ke Allah masihan ka urang 7% atau 7 kali lipat atau napi langkung atau napi kirang eta pasrahkeun ka Allah gitu. Sakadang-kadang kieu beureun lamun urang teh kada husnuzon teh lamun urang dipasihan anu pamenta urang eta bawa jadi cilaka ka urangna gitu. Ya Allah ceuk kunaon ieu ngadoa teh tos mang tahun-tahunnya teu hasil-hasil. Beureun lamun urang misalkan di mun diijabah teh mah beuting urang jadi sombong sih iblis tadi. Beuting urang teh jadi ria, beuting urang teh jadi anu jadi celaka gitu. Allah uninga nu sae pikeun urang. Nah, nu sae gitu pikeun urang gitu. Jadi ibarat teh kadarna ya. Ukuran urang teh da Allah nyiptakeunana gitu, terangan gitu. Lamun jalmi ieu dipasien ieu bakal rusak gua. Kan gitu. Nah, urang berarti kudu husnuzon. Saresna mah teu aya takdir anu sae teh takdir anu jelek. Da sadayana ge takdir mah sae keur urang gitu. Tinggal midamelna nya. Midamelna gitu. Midamelna gitu. Terus tadi patali sareng naon nya iblis misalnya iblis sok disamikeun sareng jin. Laras teh eta kumaha tah? Nah, jadi kadang-kadang di urang kan patuker sareng setan gitu nya. Setan, iblis, padahal aya setan teh bisa jin, bisa urang manusia. Oh, kumaha tah? Nah, geura we awas dina surat Anas ning anu surat terakhir teh ya 114.
qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi suduris minal jinnati wan nas. Jadi setan teh jin jeung manusia gitu. Nah, ari jin teh tugasna sami sareng urang. Sareng manusia. Dina Azariyat ayat 5 genep dijelaskeun pan populer ya. Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, teu sapati-pati aing nyiptakeun jin, Allah nyiptakeun jin jeung manusia iwal tipikeun ibadah. Tah, terjemahan anu umum ibadah. Tapi selaras nama kedah naik derajat urang teh gitu. Janten sanes ibadah dalam arti urang tadi umum gitu. Janten kedapnya oke. Nah, janten kecuali iwa urang teh diciptakeun jin sareng manusia teh kangge makrifat ka anjeunna. Kangge wanoh ka anjeunna gitu. Gitu. Makrifat sareng wanoh leuwih luhur tina ibadah biasa. Gitu, lebih undak. Nah, ari iblis hiji makhluk Allah anu memang bangsa jin. Bangsa jin gitu, tina seuneut teh gitu. Tapi kan jin teh meureun aya anu ngawaro ka Allah, aya anu wangkelang ka Allah gitu, sami sareng urang. Aya anu iman, anu eling, anu henteu ka Allah gitu kan gitu. Nah, gitu. Jadi iblis mah bagian tina jin gitu. Nah, tapi kumaha tadi urang tos dijelaskeun dina Quran, yen panglimana nah pamimpinna teh nyaeta anjeunna. Karena iblis teh tina hatina muncul urang mah jalmi makhluk anu regretnya anu nyesal gitu nya, anu kaduhung sebenarnya. Kaduhung gitu iblis teh gitu. Janten iblis mah meureun hartosna menyesal, jalmi makhluk hidup anu menyesal atau anu kaduhung. Ari jin mah hartosna meureun anu tersembunyi, anu hidden gitu nya. Maka bayi petus anu teu acan lahir pan dina kandungan disebutna janin. Nah, janin gitu. Dan ari setan mah lain deui gitu nya. Nah, setan mah lain deui gitu nya, jin jeung manusia. Gitu. Terus tadi patali jeung niat aya tips atau saran sangkan paniatan teh urang teh panceg ya. Maksudna sadaya ge demi Allah gitu. Tah kumaha tah carana kitu? Tetep numutkeun abdi, numutkeun simkuring, anu terus menerus hoyong diajar wauh ka Allah diri bagi wauh ka Allah teh. Janten urang teh kedah apal karena blueprint. Nah, janten saleres nama nalika urang di alam ruh pan meureun sateu acan diciptakeun jadi fisik jeledeg Agus Pranamulya teh tah di ruhna mah sapaket saumur sareng kisutan saumur sareng incu urang ruh urang ge sami kan gitu tah nalika di alam ruh teh sadayana tos ditaros gitu bahasa abdi mah tos Islam jadi anu ngagem agama naon wae ruhna mah tos Islam. Alastu bi rabbikum fa amana qaulu bala sahidna. Saha si pangeran anjeun teh sadayana ngawaler abdi nyakseni anjeun pangeran abdi teh berarti Islam terus mengakui bahwa kesengangkan Allah teh pangeran anjeunna ruh gitu. Ngan poho dari alam ruh teh ya. Kan fisik can aya ya fisik mah. Jismani mah can aya. Nah, eta ge sami. Tah urang teh kada paham pemahaman hadis setiap bayi anu dilahirkan dalam keadaan fitrah teh dalam keadaan Islam bersih. Adapun anu anjeunna membuat jantenan anu ngajantenkeun agama sejen Nasrani, Yahudi atau Nabi Majusi eta faktor lingkungan. Maka di Nabi Lohit disebut dengan aya faktor genetika, aya faktor eugenik lingkungan. Tah lingkungan teh disebut biah teh kuat, lebih kuat gitu dina faktor DNA atau lebih genetika. Sehingga sanaos urang DNA na sae tapi lamun lingkungan urang kirang sae urang bisa kabawa sehingga orang lahir di Panungatu gitu. Nah, Panungatu gitu pasti kacanak gitu. Pasti protes anak kiai, gitu. Anak kiai DNA kan sae misalnya anak kiai nu soleh tapi karena lingkunganna awon kacanak gitu. Tah gitu. Nah, oke aya hadis anu nyarioskeun tentang
jodona Mohon. pati nanya. Mohon jodoh pati bagja cilaka. Nah, eta teh tos aya blueprint. Oh. Jadi tos aya perjanjian teh kontrak sareng Allah di alam ruh teh. Ngan urang teh inget. Maneh teh di alam ruh teh ditaruh kalau teh maneh teh bakal kieu gitu. Urang teh tanda tangan. Oke. Oh. Naam, siap. Kan gitu seharusnya mah. Ngan eta teh poho. Hilap di alam ruh teh gitu. Jadi ketika aya urang dalam dunia teh Allah subhanahu kumaha ini batu ngurus ka anu urang kieu wae gitu. Urang teh poho kontrakna. Selesai urang tinggal naon tinggal berjuang we berusaha berikhtiar. Ikhtiar gitu. Tah gitunya menjemput rezeki ikhtiar gitunya. Lain-lain akun-akun atau nanti ngelin langit ngajar umat mega atau nanti cecenet mande kiara sanes. Tapi kedah bergerak gitu. Blueprint orang apal. Oh, blueprint urang teh kantos kontrak sareng Allah di alam ruh teh. Nasib urang kan takdir urang teh tos di ieu. Pamajikanna hiji, Tos dipatenkan ku Allah gitu. Kan orang anu menarik urang hirup teh janten rahasia. Lamun urang tos apa mah atuh moal menarik hirup teh. Cenah maknanya bakal santai we benernya. Nah, padahal orang teh tidak boleh tekenging kajebak karena paham Jabariyah atau tapi karena paham Qadiriyah. Qadiriyah gitu. Ari Jabariyah mah fatalis. Fatalis. Naon kudu capek-capek tinggal we. Ieu da pasti diri sekian ku Allah cenah. Moal sapati-pati Allah nyiptakeun anus, rektum cek urang biologi mah. Dubur lamun teu aya katuangan anu asup kana iya gitu santai bae lah naon pikeun kudu hirup susah ama ge nya eta kan fatalis Jabariyah sawangsungna anu Qadariyah di ieu gitunya dihitung segala macam wah seolah diudag-udag gitu nya diudag-udag gitu padahal terus aya ketentuan gitu nah lumayan urang mah kedah sigar tengah jadi ka Jabariyah ulah Qadariyah ulah gitu urang mah make bahasa mah sareng urang lamun urang paham kana eta Al-Baqarah 30 urang teh tos dipasihan SK ku Allah teh gitu sebagai khalifah fil ard. Tah SK urang teh pake engke ku Allah dina waktu dicabut deui. Anu disebut Malik Yaumidin tadi dina waktu kiamat teh dicabut deui ku Allah teh SK teh. Nah, ku urang pake kitu nya. Jadi sama-sama kumaha urang we. Hirup teh. Kumaha urang da teu bisa SK. Ngan kedah ajaran Allah. Nah, ajaran Allah lamun urang mengpat ajaran Allah pasti urang teu bahagia kan di luar sistem gitu. Nah Allah terus masihan sistem nu namina makosid sanes makosid masodirul ilmu. Jadi ilmu nu pertama teh Al-Qur'an ya, nu kadua hadis tah nu katilu pendapat para ulama atau tapi ijma sareng kias teh. Tah ditambihan ku urang Sunda mah selain urang memahami Quran, memahami hadis atau nabi sunnah, tambahan ku urang nuki, urang pahami pendapat-pendapat ulama sareng kitab anu disebut Sastra Jendra Hayuningrat. Jadi anu patos di urang di gua dina episode pertama kedua teh. Jadi dina kasundaan mah langkung tempres tafsir Quran jeung hadis teh. Sapatos memahami naon dina palebah urang kedah soson-soson nih nya. Manjada wajadanya asal kayang tangtu parang cikaracak dengan batu laun-laun jadi legok. Tah eta teh kan kitab Sastra Jendra anu sifatna memang tina alam. Tina alam gitu. Tah di kauniyah gitu. Tah urang Sunda mah tos lengkap. Sapatos tina siksa kandang karesian nya nyarioskeun tentang huwal awalu huwal akhiru. Jadi awal akhir teh kan tanhana nguni tanhana mangke. Iya naon prasasti nu di Tasikmalaya teh sanes Tasik di daerah Garut. Di Garut di Bayongbong gitu di kaki Gunung Cikira Cikur. Tanhana mangke. Tanhana mangke. Eta teh salah sama kan eta. Terus lamun urang Bogor ya, urang Bogor teh kedah visioner. Kumaha tah? Tah, contoh dina Lawang Salapan, Tihang Salapan Lawang Salapan anu di Kebun Raya. Di Etaning Tugu. Di Nukiwari.
kumaha teh eta da kalimatna? Keren. Dina kiwari ngancik dina bihari sampereun jaga. Nah, dinu kiwari Mun, dina ngancik nu bihari jaga kangge sambereun jaga. Jadi hari ini itu bagian dari masa lalu. Nah, tapi harus dipersiapkan untuk masa depan. Jadi lamun dina hadis teh mah hari ini teh dinten itu kedah langkung sae tibatan kamari. Lamun langkung sae hasilna kumaha, lamun langkung awon hasilna kumaha. Kan disebutkan gitu. Lamun hari ini sami sareng hari kemarin naon teh? Nyata rugi. Nah gitu. Janten apapun yang kita kerjakan, naon wae nu kurang dipegawe dinten ieu terkait sareng nu kapungkur. Oke, sangat terkait. Kangge jaga, kangge kapanggih kedah piseuneur. Mata leres pisan ulah ngalieu ka tukang, tapi kudu nindak ka hareup. Jadi maksudna teh bobot ka tukang mah entong ageng teuing, tapi eta da dasar. Cukup dilieukan. Da dasar gitu. Nah, kangge ka hareup. Nah, jadi luar biasa gitunya dina satajenda aya ningrat mah diceritakeun tentang perencanaan dina planning dina surat Al-Hasr ayat 18 nyaritakeun lamun ku Sundana mah teh ulah hirup teh ulah kumaha engke ulah kan ulah kumaha engke tapi kudu engke kumaha. Jadi wal tanzur langsung digode teh eta teh luar biasa gitu dipahaminya gitu. Oh berarti urang teh kudu moal ngakeul lamun teu ngakal. Ya. Moal ngarih lamun teu ngarah. Jadi moal hasil lamun urang teu motekan. Gitu. Ya, orang tos 35 menit dulu sanes bade mungkas obrolan. Tadi oge tos azan nya. Tos dielingan pikeun urang netepan asar. Ya memang aya cenah pas waktuna azan caricing. Terus deui ngobrolna. Urang mah ngobrol, azan mah dikantunkeun sakedap, urang teruskeun obrolan. Tapi orang pungkas datang nyelami teh muridnya gitu terus 35 menit dulur-dulur Atikan Merdeka orang masih keneh bakal penak deunya orang bahasan-bahasan anu sanes tapi satu acan dipungkas orang cindakeun heula tarik gurat badagna pilarian seureupna gitu nya tina hadis arba'in nomor 1 mangga terus khulasohna atanapi natijahna atanapi gurat badagna janten sadayana tekad urang ucapan urang langkah gerak urang kedah diniatkeun ya di dadasaran karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah taala. Tah kumbar gitu maka orang sadayana orang babarengan diajar ningkatkeun diri ajen inajen urang karena udagan ikhlas karena Allah atanapi tadi saluyu karena referensi atanapi maroji boh aya dina Quran oge dina hadis arba'in teh nomor 1 tah kumargi kitu satu acan ditutup anu hak datang hati Allah SWT anu lepat ti sim guring bobot sapanon carang sebakan tusuk langkung ke panghalang timbang taraju aya di mustami atau napi pemirsa sadayana urang tunda di hanjuang siang urang tenden di hadelem sieum billahi bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ki Agus, dulur-dulur Atikan Merdeka 107,7 FM anu dipancarkeun di radio sareng di podcast atau di Facebook. Mung dugi ka danget ieu hatur nuhun kana perhatosanana penak deui dina Wakong Sunda. Upami direkamna dina dinten sanes dinten Jumaah
ngabahas hal-hal sejen tapi upami dina jemaah khusus sareng Ki Guru urang ngabahas ngeunaan keislaman sareng kausundaan. Penak deui insyaallah dina podcast anu salajengna hatur nuhun anu kapihatur dulur-dulur nu sanes nu bilih bade midang gaduh ka hoyong misalkan gaduh ka kerteg nu baris didugikeun segala macam mangga tiasa telepon atau nge-DM ka Simkuring atau ka SPM Radio urang sami-sami ronjatkeun budaya Sunda dihirupkeun diadu maniskeun deui sareng urang jaga kesasarengan. Kapayun insyaallah salajengna mah urang didik murang kali pikeun ngagantikeun Simkuring. Nah, kaderisasi. Gitu. Mobilnya aya putra-putrina sok sanes siswa di SMA Cijeruk mangga diantos. Yuk orang sesarangan diajar sama Simkuring. Simkuringnya diajar lagi Agus. Ya, sharing. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Mangga.